Kapan kebersihan bobokan baturnya ya teh cenah dibobok ulang. Tina suarana mah beres tadi nama ada bobokana rada teu cenah ieu teh. Tah eta saringananya di pasihan tilu parapatan lah. Si pelat nama di pasihan salit, motor mampit deluk kayak orang sepil suarananya. Di mana diganti status canakanana ukuran 30 ka 32. Lobang awet nama tah di pasihan 38. Barang gaskeun gelas bulan. Rakitkeun kumaha jadina urang dergeun heula. Tah geus jadi yang snapel ayeuna mah tah ieu jelema mana ieu tah nu sanggagandengan lembur teh tah. Suarana geus jadi nya. Urang hurungkeun deui. Hanapna mah laun ngagerem. Tuh malahan mah jempling midal nama. Motorna mah bit deluk tuh. Nah, jadi suara luhur nama orang gas kena rai canapal kena cananggus nanti. Orang dangukeun suarana. Kumaha jadina? Tah ieu teh posisi motor teh hirup. Orang dangukeun luhurananya. Kurang lebih suaranya seperti gitunya tah pipah nate ukuran 30 ka 32 nya tah begitu kira-kira. Nah jadi gitu suarana kurang lebih tong poho di komen di like jeung di share nya tong poho di kebergen dewe lah.